Nah, tepang daya ayeuna. Sama kok. Kari rezeki atas kahujanan lah. Kalau kopi ayeuna geus teu besar lah. Rada-rada ngirit. Moros atuh da jajan wae. Karena kopi ditinyu lumayan. Biar ngirit-ngirit teh boros wae. Sabtu wae sabaraha kali ngopi. Sekali ngopi letikna 8.000. Kali lah 7 kali sabaraha lumayan. Pengeluaran sabaraha, pendapatan sabaraha. Aduh. Bingung. Cuma nyangsang-nyangsang. Nah, kalau kia nyangsang mah kudu sampai tanggal tanggal kia gitu. Iya tercenangan kantung tepon nyangsang. Ning sapalih di wargi-wargi sebenarnya nu terang daerah dia. Kudu daerah kamu mah terang merenannya. Saya terang mah komen we. Dan segan terang-terang abi. Sini pendak di jalan Paledo gue. Ajak ngopi. Aduh. Aduh, ada itu. Sok anu online teh geura ariba kadinya. Facebookan wae. Suka mah ngopi deui. Panik euy. Ngopi deui mah. Ngalir atas kaset kieu Cok. tong nyarita ka sasahanya temani abi teh tiris. Kehujanan wae. Teu ieu lagi katempo rada-rada herang meureun. Kurang turutan ucing wae teman ge aik tempat nama lincah. Emang apa sih gak boleh? Sombong Sombong amat. hele. Puasa ini motor apa tadi tuh? Basah. Mate berkah cenah. Tapi kurang kemenangan teh. Saruti kalau pengeluaran. Ayo, kaspon. Lain ngegedean tuh penangan teh ngalang orang. Untung itu nemukan oke. Penting malah. Untung kalesian wae. Lah dari masalah duit mah ada. Sadia teangan ai cek kasarna mah ada duit mah cocokan monyet euy. Bener kan teh teh. Nah, itu mah kuring teh golebna rada malikna ka dieu. Tuh. Kamari mah kaca. Udah nyampe mandangan. Yang kayak naon ya bu teh. Iya. Gambar yang udah lah tuh area lah. Makan kopi merah daerah tapi kan bisa bermeter. Tuh, apa nonton? Enak. Punten ya lain endorse. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Iya. Karena isi nama damal dikasih antarang si Arayong aja. Parah nakap mana? Ya gaya noroskeun kami teh. Emang nah cina rambut teh di tepakeun wae ka sisi cina. Nah, ente dikuncir. Dan sapali mah teu terang warnanya. Terang teh ka sambil pas ben.
tah kos kitu abi lamun rambut dikuncirkeun mah eta ya mohe kumaha tapi kesabab panjang jadi kieu rambut teh tuh sigasik Genji naon Genji Stansok anu sujuran teh alur ada mau benang PL merenya beda-beda Facebook goreng ngerokok gitu. Ayo orang hiburan we lan kan we merem bisa ngalangkung ka beranda gitu Facebook kami murah bisa ngorinan tong di skip wae tong di scroll wae kali-kali mah tontonnya udah karalami Facebook kami mah yang iseng hiburan atau beli anu salah stres gitu salah stres anu gaduh sametan anu gaduh masalah hiburan saeutik tong dipikiran teuing masalah mah di pikiran dah mau mantak beres kalau mau hutang mah hutang di pikiran mau mantak beres jangan nu aya bawa happy we percayakeun makanan milikna deket mah dah malah harares hutang-hutang gitu wae tuh kari batu masa seurang jara rangar teh masalah hutang gitu cenah asa dibabari asa kumaha teu tenang cenah hirup teh ari abi mah da semuanya asa para minjem karar itu pengalaman membawa hutang asa diberi batur ala kadarna we secukupna jadi hirup mah ulah naon teh ulah abel ku payung butut gitu dasar nama hayang katempo senang ku batur ujung-ujung nama nya eta si duitna menang punya minjem teh naon ujung nama kalalnya eta nu matak jangar mah dengan penyakit jadi si penyakitnya dia jangan kusorangan hari lain naik sama pet teuing punya gitu naik pepait kare ulah kasarna mah langsung ulah hayang halus casing teh kata pembatur penting mah dari orang kudu halus mah hirup mah ala kadarna we sama kumpulna urang kudu maksakeun teuing emang eta ge mun dipaksakeun mah hayang nanaon ge bakal karugu kan jalanna kitu naon hirupan tenang tenang mah bakal karasa ada tebogan naon tebogan duit oge ngarep tenang mah jongjon malah sakaudang-udang Kerja bagus. Rasanya anjing banget. Memakai kaisar di isuk-isuk teh dipake pas dipake pas hujan gede aya yang meureun jam 2 ngahurungkeun ese nyelah nyeri ngapetrik wae pegat asna teh masa keur nyeri pegat hujan gede dicul ke aya kuring sunga balik nyeker ke senal sebelah atuh tong teu tampok kata mau dikencam meureun kata wae senalan tapi lamun ka tempat di kanan mah nyeker eta teh padahal aya wae Sampah motornya naik cok. orang lanjut deui lah Action. kedap lagi nyampe tapi mau makan nyari tanu sedih-sedih aya nama eta si kakak sah tah
Kanja sarang sahanya Nisa gitu kan Nisa kena sok menaik sedih teh sok disebutkan di komentar Emang apa sih nggak boleh? di padahal Sombong bawa amat. nyaman lagi konten ya, emang sih lain ngarang si konten oke namun saya nyarita kenyataan lain ngada-ngada gitu pengalaman hirup geriha lur nah ya rajaan kadinya si barokah budak letik mau jalan-jalan kadinya ke tempat pangliwatan terus ngiriman gas ka jero oge supaya tahu kriuk di jero teh kan naon deui hiji teh paso naon lah sok ngiriman gas ka jero nah ini orang gas ya mobil Rasanya anjing banget. buru-buru orang balik nih deh soalnya dia teman itu si guru lah orang mal mana itu orang sih sana lila saya teman manina lebih di Parawan sugan apa lah si guru itu boleh salager bro seguring kesan mana nak bro kan bentar lebih deh ya datangnya tuh datang dari wae Kantornya naik. Cok. ya balik hayang pangheulana nanti orang hayang pangheulana datang lagi pangheulana nyobu pala lagi ayam hayam udang ini kuringnya sarua masih mang kemari aya deui parkir komandan nangting baju mah habis sana larang ringnya barang sini raja kan kita nah kucing males tak males malor kucing gawe oh komandan aman aman ya lur si komandan kumaha aman ya Aman sejahtera. tak oke orang tuh ya tak Anjing. tukang nakar marampir penting ka dia ya Ya. TKI 2 mention ya mention Yau, Pak Yau. Basa sakit lah orang ngawat dulu lah ini mah Assalamualaikum